Yo, aing geuleuh teh ka si Rurahnya. Pagawean ka warung nganjuk. Eta kamari nyopot kalah menta pajeg nu lain wayahna. Kas nu wararas wae aing. What? Nah heueuh kitu. Heueuh bener. Paup jeung si Lurah mah kema tulisannya ulah nganjuk di warung teh. Oh tah kitu kuduna mah. Si Rurahna euy ka dieu. Aing kudu kacai heula ieu mah ka tukang euy. Urang kacai heulanya barudak. Oh, beh namah kitu nya tuh si Lurah teh. Urang karek apal eta mun teu dibejaan ku Mang Aup. Boge ayeuna mah urang geuleuh ka si Lurah. Sabuat Mang Aup tadi ngomong kitu. Oh, beh namah kari itu tubangan orang teh ngaromongkeun we nya. Ih, abi ngomongkeun palurah ge cek Mang Aup bieu. Lah, Mang Aup. Mana Mang Aupna? Ih, da tadi teh Mang Aup na kacai palurah ka tukang. Antosan we heula atuh. Atuh palurah abi uih heulanya. Tuh hayu tuh. Rurah, di mana rah? Tadi teh barudak teh ngomongkeun urang. Ngan bejana teh ti Mang Aup. Entung, orang barudak mah bohong eta mah. Ayo meulah jeung urang. Yuk, tah. Ka dieu ngana. Tukangkeun. Tah rasakeun sia bohongan ngomongkeun urang. Aduh, kumaha yo? Mani ditanya